sami anu teu dikalikan ku hamzah wasl. Nasoro dahroja atas nasoro dahroja tinggal eta teh nasoro pieu mani suas hujan dahroja pieu robe hujan tah kumaha cenah aja muslimin lamun ieu teh pieu madina bangsa lima atau bangsa genep bangsa lima teh berarti berarti bangsa genep teh naon in kasar ada ya kasar tamam mar kita bangsa bangsa genep tahroja tos obat marikan untuk masalah pangkat anu di atas tah badu maung di dieu mimitina ya mimitina di kasroh tos jadi lamun anu dikalitan ku Jawa Soma eta ciri mabni maklum teh dikasrohkeun hamzah wasona dipatahkeun awal mutaharik lamun terbuat dina fi'il mabni maklum bari terbuat dina bangsa lima atau mabni bangsa genep berarti in kasar kalebetkeun sulasi masjid warna awal bab kedua bab kahiji berarti bangsa lima mimitina dikasroh sama awal mutaharikna dipatahkeun awal mutaharikna dipatahkeun berarti eta fi'il mabni ari nu kalebetkeun fi'il wasl nyata sulasi mati dua nasani contoh in kasar ijtama ihmar in kasar bisa ditanya oh iya in kasar teh pieu mani naon maklum cirina naon eta mimitina hamzah wasl tadi kumakeun dikasroh kumaha cek dina yakruna wa ilal huma siwa sudah sifat sira in budi abi hamzah wasl kan terus aing kalebetkeun fi'il madi sudasi dua rupa hiji sulasi majid wa nasalis istahroja jeung genep jeung sabaraha cenah teh mulhaqna sabiji dalam